Pan baheula mah aya padaringan disebut pabeasan, Tapi ayeuna pabeasan laleumpang da kana keresek. Merenges jauh bedanya. Baheula mah lain gitu, nyiuk beas ge pan baheula mah bari dongko ningali kolot gitu. Tapi ayeuna bari nangtung bari kumaha teh. Sapan geus rada jauh tidinya mah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring si ganteng kalem dikiram daninya dina channel Teu Nyambung. Dina waktos ayeuna benten deui ayeuna mah temana Pasirwangi ngomong. Nah, temana ayeuna mah janten insyaallah ku simkuring bade di apaan tuh? Ini anu tiasa ngainspirasi kangge urang sadayana nya. Mugia tongtonan ieu jantan tungtunan. Kumargi abdi yakin di setiap daerah wabil khusus anu langkung alit di setiap kampung ngagaduhan sosok-sosok anu sangat berpengaruh baik kangge kehidupan, baik kangge kehidupan keagamaan, kemasyarakatan sareng sajabinanya. Kangge mempersingkat kana waktos dina waktos ayeuna urang sambut wae bintang tamuna. Saha ngaran aslina teh? Pokona mah RT Kaprit. Silakan RT Kaprit, tepuk tangan buat semuanya. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam Jang. Pak RT, alah hapunten pisan ngabagal waktosna dina wengi ayeuna gitu. Kumaha nuju rineh Pak RT? Alhamdulillah karasan menuju kurilingannya. Pernah kan rencangan kadinya saya ngobrol sedikit. Kata mah sore-sore geus kolot mah kitu biasa ge. Jadi ya Pak, halusnya tiap peuting teh meureunnan berkeliling bisi aya masyarakat anu butuh pertolongan nya teh. Hungkul Jang maklum heueuh. Pan arareueuh ayeuna teh meureun aya salaku jadi RT mah heueuh saeutik boga rasa tanggung jawab. Pikeun ngababener, pikeun ngaluruskeun bisi ayana naon lain hartina rek wawanianan. Tanggung jawab teh meureun dicepeng ku Abah teh lah gitu. Iyalah si Abah Pak RT ya. Dah ngobrol-ngobrol masalah Yuswa mah kantenan. Pak RT teh upami dina kalapa mah geus kolot kelapa. Lain kolot kalapa tuh geus matang beureunan Pak RT ya. Tangtosna ku Yuswa anu ayeuna tos langkung setengah abad Pak RT tos langkung. Aya setengah abad ngejang lah. Kantosna abi yakin ya Pak RT gaduh pengalaman hirup gitu. Tingora nepi ka ayeuna tah. Urang ngobrol wae ayeuna Pak RT lah. Nyari pengalaman, lain pengalaman lah keur ieu gambaran hirup. Ti budak meureun nepi ka kolot kieu teh. Loba nu karasana meureun nya. Heuti mimiti pepatah kolot. Kabuka jeung karasa teh ayeuna geus kolot. Mata kumaha cara urang nerapkeun ka budak ayeuna tiga kolot badan nerapkeun ka urang. Ta eta hungkul meureun jadi pikiran ayeuna teh. Ulah nepi ka urang heuh budak terlanjur 3 urang, kumaha cara ngadidikna, kumaha da beda meureun pengalaman kolot baheula jeung ayeuna mah. Da kolot baheula mah heuh urang ka kolot kitu. Rajin di papatahan teh tungkul teu wani melong beungeut. Nah, da budak ayeuna meureun ka mana karep geuning. Tah urang ulah nepi ka kitu meureun. Jang Abah mah. Nah, gitu Bah meureunanya tangtosna meureunnan pasti aya perbedaan Bahnya. Nya. Ayeuna murang kali ayeuna sareng murang kali ti pungkur Bah. Nya. Tah, cing ai Abah teh urang ngalalakon ieu. Samemeh ka dieu teh ti mana heula asalna teh? Ari Abah mah Jang asli ti Pangalengan. Heeh. Keur digawe Abah teh yeuh. Keluar sakola Abah, heuh sakola teh bener didudut ku kolot teh sakola teh bener teh loba penipuan we judulna mah. Abah teh ngilu digawekeun ku kolot teh. Tah, masih digawe kitu. Kolot pangsiun. Kurantaran melang meureun ningali tingkah laku urang anu picilakaeun menurutkeun kolot. Nya dibawa pindah ka dieu ka Garut. Tah cicing we di Garut. Bari jeung pikiranna bingung. Cuman ulin jeung babaturan pek ngeluk sorangan meureun di dieu teh. Akhir namanya sakaba-kaba teh
ngilu gaul gawe kena naon karepna teh we nu sok sanajan teu sesuai jeung kemampuan urang heuh karasan mah ayeuna abdi teh di dieu di Pasir Wangi teh jadi geus pangsepuh nanya bah nya nya kaetang pangsepuhna heuh jadi abah teh ti pangalenganya ka dieu nah caritana ye nah bet ujug-ujug ka dieu bah teu kanu sejen meureunan pasti boga lalakonna jadi lalakon teh nyuk galur meureun dasarna kolot teh Garut nya meureun balik teh isa aya kebo mulih pakandangan. Nah ini dia nih kebun Meureun balik deui ka Garut ketika kolot pangsiun nya di dia teh meureun nuturkeun lacak kolot dibawa ka dieu cicing nya asing menjadi bae asli urang dieu meureun ayeuna mah nepi ka kolot bang nepi ka paeh meureun di dieu meureun kitu meureun jang tapi da anu namina Yuswa bah sanu apangan nya da abah teh dibutuhkeun keneh di dieu teh sing panjang umur nu amin jang amin nya amin jang tah abah kela abah rek ngopi heula jang nyuguh heula cenah pangraksakeun pangjagakeun anu heureuy ka karuhun masalah nyuguh heula kopi deui mah imaya abah tah abah ngomong-ngomong kahirupan bah pernah teu lain pernah teu pasti pernah ya ayeuna cicing di suatu tempat ngarasa kapeurih gitu bah nya aya wae jang ngaran kapeurih kasenang mah da eta mah gambaran hiji jelema susah senang mah aya wae mah nepi ka eueuh dinu kumaha ge tergantung di lingkungan kieu posisi kieu di lemurna kieu pasti aya wae jang mah nepi ka eueuh eta mah ada ujang sarua meur sok ngarasakeun dinu kieu boh dina lingkungan kieu aya wae suka senang mah eta mah tong boro dina istilah ulin dina rumah tangganan ge aya bakal ngalaman gitu beda jeung baheula kawin lah pira biasa kilo nampak di jalan ge damai pan sedengkeun beuki dia mah kasarongko 4 bulan 7 bulan ngajuru nepikeun ka abah budak maot jang tah isukna lebaran ware kabayang meureun tah ibarat kitu meureun pernah kealaman gitu bah ku ngalaman dicaritakeun teh ngalaman mah heuh isukna momen-momen bahagia ya umat Islam mah samemeh lebaran teh heuh tah eta matak oh ieu gambaran hirup teh jadi mikirna teh ulah mikir senangna heula bakal aya kasusah heuh kadinya da keur ngora mah heuh kitu teh awe meureun segala dilabrak geus karasa mah geus kolot gitu jadi ulah nugi ka karasa heula nya bah nya jadi kudu ngarasaan heula dan anu ge ku geus karasa bakal eureunna jelema mah gitu da dicaregeun mah bisa dicare kali di eureun ku diri sorangan mah ibarat ulang jajan baso geus nyeri pinggir cadukeun pira ku rek dilebok deui sudah da moal mungkin beurnya ha kadinya we mah gambaran mah tah bah ngomong-ngomong kieu bah tangtosna abi mah yakin bah pendidikan atau ngadidik kolot baheula ya jeung kolot ayeuna pastina beda bah abah baheula mah budak keneh dididik ku kolot ayeuna mah abah geus kolot ngadidik budak bener teu nah eta teh aya perbedaan atawa sarua oh aya wae jang kenana ku zaman teh heuh ngajamananana pan baheula mah can listrik ku dempor misalkeun ayeuna mah geus ku listrik justru jauh bedana heuh ibarat mah urang mah urang baheula ku kolot lamun dina dahar ngomong saeutik dicepret remeh murag saeutik dicepret tapi keburdak ayeuna ningali sang brebo dahar sakadaekna sok pikirkeun pan kolot baheula mah heuh ku ningali ayeuna karakter ku anu ayeuna ieu pan baheula mah aya padaringan disebut pabeasan heuh tapi ayeuna pabeasan laleumpang tah kana keresek heuh merenges jauh bedana nya baheula mah lain gitu nyiuk beas ge pan baheula mah bari dongko ningali kolot gitu tapi ayeuna bari nangtung bari kumaha teh heupan geus rada jauh tidinya mah jadi meureun bah lain meureun nya baheula mah nanaon teh dipake nya nya dipake jang kolot baheula mah beda jeung ayeuna nya sebagian aya nu make gitu da ku heueuh majuna zaman kejamanan ayeuna gitu teknologi teh meureun pengaruhna teh eta teh bah abi pernah ngupingnya saleresna mah
orang Sunda lah khususnya nu baheula mah boga telepati saur Kang Budi Dalton teh mah. Jadi kan baheula mah nyangu teh ku gorengseng bahnya. Nya. Alat komunikasi ge misalkan ya abi keur di kota, kolot di lemur. Si kolot kangen teh teu komunikasi ge si budak teh yo datang cenah mah ada aya telepati teh ada nyangu ku seeng cenah aya jat-jat naon lah. Nyata mah digambarkeun kieu kolot baheula mah cenah sakaya istilah aya gero jauh. Eta gero jauh. Gerak benda cenah si kolot baheula. Jadi bedana jeung ayeuna ai kolot baheula ku sagala dipake. Elmuna sagala rupana jang meulina ge hese. Beda jeung ayeuna hayang insan. Heeh, bener. Ai kolot baheula mah wani peulihna. Ya. Si kolot baheula mah kajen panas tangong. Cibatan panas beteung. Tapi barudak ayeuna. Lalobana gengsi kumaha padahal beteung mah hayang barang hayang naon barang hakan hayang ngarokok. Pan ai baheula merahkeun kolot teh karasa teh ayeuna. Oh kieu peurihna ngaladui teh kolot aing baheula teh. Kanyaah kolot urang teh kieu. Boga permen hiji di sasakuan, karasana mah ayeuna kanyaah aing jadi anak teh kitu jang euy. Sok pikiran. Bah. Da pun bapak ge sok ngobrol atunya. Kolot baheula mah keur nuju pun bapak nuju ali teh. Tuang teh dugi ka di alas. Lamun aya lauk hiji ge dibagi-bagi nya. Tapi harirup we geuning bah. Nya justru eta. Jadi geus diterapkeun kolot baheula. Segala rupani nanaon pan cek kolot baheula mah sok digawe heula ka karadahar. Jadi eta teh nyontokeun urang teh usaha heula. Kakara ladang usaha meureun dipake. Ari ena mah lain, hudang molor. Kolot nu riweuh. Kitu sok banu majang. Ai budak baheula mah lain. Lain hartina ngajajah ka budak. Dade dia ge ngalaman budak meureun teh kolot aya bawa. Panggul. Henteu disesuaikeun jeung urang, pan urang misalkeun awak leutik umur sakieu mawa 50 kilo. Kolot baheula mah didik mawa saeutik, nu kadua mawa 3, nu katilu mawa 4. Jadi disesuaikeun. Henteu bisa sakaligus mah dina kahirupan ge kitu meureun sarua. Eta nu kaalaman ku abah mah. Bah, terus masalah mentalnya lain artina urang dek banding-bandingkeun amun paralun bahnya urang mah urang diajar meureunnan kumaha didikan kolot baheula ieu mah caritana bah. Masalah mental ge ku bieu we paribasa abahnya budak nu nomor 2 nya kot hiji eta. Secara tidak langsung ge mental eta teh geus diterapkeun. Sangkan urang naon? Ulah gengsian, ulah naon. Jadi pokoknya meureun bakal ngarum dina rumah tangga, bakal boga rasa tanggung jawab, kumaha cara usahana, kumaha cara ngarahna. Heuh ulah nepi ka abah kitu baheula ngalaman karasan mah ayeuna ka budak. Mata ka abah mah ka budak kitu sok daek. Mana abah mah tah dicokot ladang budak ku abah. Heuh cina ngarasaan da baheula ge abah. Mane rek kawin aji. Urus heula kolot saminggu, lamun geus bisa ngurus kolot saminggu, berarti siang geus bisa. Baheula nepi ka kitu. Ai budak, ai budak ayeuna mah lain. Balang sindang nareangan duit, rumah tanggana sapoe. Beak segala rupana. Ai kolot baheula pan ningali turunanana. Masa cenah kade siam menangkeun awe ulah nu di panglalajoan. Di sisi jalan. Tapi nu kudu puguh cenah bobot bebet jeung bibitna kan teh kolot bang. Emang karasa aku di dieu. Heuh da nanaon ku karasa teh geus kaalaman meureun segala rupa ge. Heuh maca kabarudak ayeuna heuh cing ararapi we. Cing ngaradekeun ka daek meureun. Nah, abah kan geus boga budaknya. Naon sih anu matak jadi hese ngalaksanakeun anu baheula didikan kolot dilaksanakeun ayeuna ka budak abah. Naon kira-kira nu jadi? Hese nu ku pangaruh nu ayeuna we ku teknologi mararaju. Ai baheula mapan istilahna teh. Lampu eueuh. Hiburan eueuh. Cukup ku datang balik digawe kamar masjid sarolat ngaraji bari ku cempor sare. Dari ku ayeuna mah. Berang sarare peuting ngaraong HP. Timbulna heurek di mana atuh majuna. Tempo aya pigawean teh tunuh. Heuh, balik luh we. Beungeut teh sararem geuning hayang kopi hayang rokok samumu.
Taulah nepi ka kitu tapi boga kadaek mah. Lain nu barudak baheula mah lain tampekan disebutna ngajingjing bako. Itu gara-raya hasilna katingali. Gayana hasil capek teh katingali. Nu breh kebona, breh dombana. Barudak ayeuna naon garaya mah heuh. Tapi eta teh meureun aya teh ditu nu kudu sararehat, ngaroko bararisa. Beda jeung heuh nu baheula mah dipeceretna mah bener ku kolot teh. Ngadidikna teh. Jadi kaalaman ku abah ayeuna ngadidik anak teh kolot aing baheula hese teh kieu. Kakara sadar jadinya mah ku geus kolot. Tak kolot ke karasa geus aing da bener. Oh, kolot baheula mah paribasanya cebkeun anu teh keur ka anak incu. Da bener kolot baheula mah. Ai kolot mah keur melak we. Kaburu eueuh mah geuning barudak we nu ngarareunana mah. Hiji caon teh kurang kolot baheula babargegnya. Melan anu mulian tanah, mulian anu mulian. Barudak ayeuna mah cukup warisan, nepatan. Meureun karasa sijangnya kitu. Karasa Karasan mah kitu. Ai kolot baheula mah heuh keur ninggalan anak teh bener-bener. Eta we tuh mah hiji contoh mah. Kan baheula mah abi masih inget keneh. Lamun deuk nyieun imah teh jauh-jauh nih nya deuk imah. Si kolot teh geus nuna kai dina palong. Ya bah, tapi ka sabaraha taun geuning nya. Kolot anu nunana budak nu Makena.